Katakan buat ngabadora. Udah. Ya. Iya. Oke guys, Tepandu sering mangcapot para kanca ngalangkungan siaran podcast. Podcast si cepot ngarempot ke sana ke sini. Temenang kama mana? Di imah wae. Yang jadi pertanyaan apakah di imah ada akan Ada unggul lah menjadi bingung. Ada bingung cara selain permasalahan personal dan internal di kalangan model si cepot kaum kuli seni begitunya pelaku seni anu sapopoena ngais rezeki tina seni wayahna ngawayahnakeun 2 tahun ieu zong wajong naon karasa aya bedana kan baheula mah baheula si cepot ngalaman hanya selang ngalang mitra tadi ku Padiu wah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali, ke Jakarta, ke Banten kadangkala ngawayang teh dititah ke pemerintah dititah ke mensosialisasikan Kang Cepot panggugikeun masalah-masalah ngeunaan misalnya human trafficking atau kekerasan rumah tangga, tentang narkoba, tentang program KB, tentang virus itu itunya sebagai corong atau media sosialisasi pertama di kita nabuh sabab seniman seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan ayeuna mah dilarang tapi datang semua salila namun dilarang teh tentu dina wates-wates anu tinangtu salila urangna can bisa kondusif masyarakat can bisa tertib kesadaranana oge ya kitu teh tunai kitunya patali karena aya wabah sasalat pageblug anu skalana sadunya disebut pandemi percaya henteu da loba bukti jeung loba kesaksian tak lepas didinya kurang menanggapinya jeung menyikapinya tergantung kumaha daya oknum loba dina nanaon ge kurang teu bisa nyalakeun oknum tenaga medis oknum politikus anu mempolitisir masalah itu ieu dari ke tingkatnya naon teh oknum mah boleh di mana ge aya gitu jauh-jauh lah di kalangan kurang pribadi tidak kesenian tidak naon daya wae gitu dan kurang mah cokot saripati positifna anu sakira-kirana bisa nyalamatkeun ke diri pribadi keluarga lingkungan jeung masyarakat sakumna repot masih keneh datang cicing gigi mah aktivitas naon deui atuh sawah teu boga kebon teu boga dek macul-macul naon buruan ge heureun itu nya artinya meureun urang teh salila cicing gigi mah salila naon komodi mah kalapar wae biasana mah biasanya kali-kali sawah teu boga kebon teu boga artinya stok pangan pisahan mikiran urang dikala aktivitas urang teh serba dilarang gitu urang sambungkeun deui nya obrolan urang dina edisi Cepot Podcast ulah waka ka mana nanti bersambung tubi kontinuji Cepot ngapa